Hidup sadayana murid-murid Bapak, murid Ibu anu kantos 3 tahun kapungkaran hidup dititipkan ku Ibu Rama wajib hari sadayana kimari geus dianti omak jaladri di daguan paneka jaman kasih gelis. Perjalanan hidup masih panjang, lain mukul tamat nepi ka mangsa ayeuna lain kasih. Perjalanan menuntut ilmu masih panjang, berhak hidup sadayana gerak tuntut ilmu pangawruh supaya hidup jadi jalma anu manfaat dunia akhirat kasih gelis. Ibu, Bapak, Ibu dewan guru saya 3 tahun pengarawas abdi anu ngajengkeun anak kieu jimat awakku hidup kudu geus kieu-kieu ngajadi diri anjeun sorangan kasih geulis raksa pariksa amarah hidup anu ngabalukarkeun ka duhur teu manglih tuntun kasih jalma hirup kudu hadap asor ka pambana manusia kasih jaga jeung riksa sarupaning anu ditiboga ku hidup omat jaga panon tina tetepuanana ceurik tina dengianana kasih letah tina ucapanana leungeun tina cacabakanana suku tina ngalampahanana jaga riksa ku hidup sangkan hidup sada jadi jalma anu jembar pinu halal kasih atur nuhun Pak kasih pangapura ka ibu kali bapak kepala ka ibu dewan guru kecelakna cisoca dengan ening-ening ieu nandakeun cisoca anu suci bersih dina ati nurani hidup. Sok lajeng ka dieu puter lah lajeng dituturkeun ku sadaya sorang-sorang Bapak kali ibu dewan guru abdi nada agung tawakal jemar panghampura ti Bapak kali ibu sadaya Pak
Ibu karhi bapak anu parantos ngatik ngadidik abdi anu pinuh kasabaran anu toleh-oleh gaya petutna kasabaran katawakalan hampura kiwari urang baris paturai tiga kiwari urang baris papisah mangsa ayeuna mangsa dikeun ngalingkahkeun dua sampean anu dibarengan ku heasna napas bakal papisah hampura beralah kasih gelis lengkahkeun dua sampean hidup lengkahkeun kana jalan anu maslahat kasih salira Gusti daguan paneka jaman Gusti anti omak jaladri bikin teruskeun perjalanan hidup nyupri ilmu pangaweuh. Barung melatih kenapa nunggu itu belah wetan anu nyaangan alam marat sapada nyetas ras saya alin ahli Pak diciptakan ku Allah subhanahu wa ta'ala anu penuh kekawasaan penuh kemarhamahan Ibu Pak abdi sudah ngaturkeun rebun laksana kabinah kana kasayaan ibu kami bapak sadayana anu parantos ngatik ngadidik putra putri abdi dina salami 3 tahun putra putri abdi dididik di atik sehingga dan menjalmi anu dewasa Pak hatur nuhun Pak abdi teu tiasa